datang si emak jeung bapak nyarekan. Iraha maneh rek boga punten 2 atawa 3 nu dibawa tengah endog jeung itu. Pulang mikiran endog jeung itu. Hayang jadi entog. Waktu libur sekolah, kuring ulin ka indung emak. Waktu rek balik, tah hayam sajodo kos urus sing baranahan ceuk Mini. Balik ka imah, kuring ngalaawi terus nyieun kandang hayam teu bubulanan hayam endogan. Kuring ngalawi deui keur nyieun kandang hayam nu anakan. Sababaraha bulan anak hayam endogan deui. Kuring ngalaawi deui keur hayam nu geus 500. Kuring kajojo jadi haji kidi bandar hayam.